Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'una wal mustami'at, athabakumullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh pinesepuh, tokoh masyarakat Desa Sunia khususnya blok Tanah Taman Baru anu kusim kuring dipihormat Sohibul Bait Kang Asep Nanang kalersan rencang sim kuring nuju SMP di Malausma Bantarujeg Kabupaten Majalengka sareng ibu murangkali sadaya anu kusim kuring dipihormat. Hadirin para wargi sadaya blok Taman Baru Desa Sunia anu pamugi-mugi sadayana aya dina rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tipayun hayu urang sami-sami sanggakeun puji anu janten panghias hati kajungjunan urang Allah Subhanahu wa taala anu maha suci, Allah Rabbul Izzati. Puja anu janten panghias rasa urang sanggakeun ka zat Allah anu maha kuasa, Allah Azza wa Jalla. Pamudah-mudahan urang sadaya ngariung mengpulung dina acara persiapan nasihat pernikahan ieu aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salam pamugi-mugi didugikeun ka junjunan alam Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kasadayana nu aya di dieu dugi ke akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadani Allahu wa iyyakum ajmain. Insyaallah sim kuring kaleresan mangrupikeun kesempatan anu katidasaena tiasa silaturahim sareng para wargi blok Taman Baru Desa Sunia Banjaran Kabupaten Majalengka, wabil khusus Sohibul Bait
Kang Asep Nanang sareng ibu anu insyaallah bade ngadahupkeun putra putrina pamugi-mugi urang doakeun dina prak-prakanana engke tiasa dipasihan kalancaran dibarokan ku Gusti Nu Maha Suci kalayan tiasa ngawangun rumah tangga anu barkah anu sakinah mawadah warahmah tur ujung-ujungna mudah-mudahan panginten dipasihan anu diharapkeun ku urang katurunan anu dzurriyyah thayyibah amin ya robbal alamin. Hadirin hadanillahu wa iyyakum ajmain, simkuring henteu bakal panjang lebar dina kesempatan ieu anu utami kangge calon panganten baru namina Neng Fitri anu gampil nawe ujungna sarang Kang Rian ti Kuningan nu utami nama kaeta ka calon penganten baru sarang umumna kangge panganten bari. Nah. Hadirin anu kusim kuring dipahormat, di Majalengka aya data anu kacida kagetna. Margi di Majalengka ayeuna aya randa 4.535. Punten sanes nyindir di blok Taman aya randa. Bayangkeun di Majalengka ayeuna randana di data pengadilan agama aya 4.535 randa. Nah ayeuna randa loba pisan diurang di Majalengka. Tangtosna ieu kangge muda-mudi, kangge calon penganten janten pelajaran oge para sepuhna ternyata randa tiap tahun di Majalengka meningkat. Kunaon cenah ayeuna jadi randa kok bisa ningkat kieu? Ada masalah pasti. Entong bunga ayeuna Majalengka loba randana pasti aya masalah. Moal randa lamun teu aya perceraian leres, moal aya randa upami teu aya perceraian atanapi talak, dan moal aya perceraian upami teu aya masalah dina rumah tanggi leres. Seueur randa seueur cerai, seueur cerai seueur masalah. Tina masalah heula ngaos mah nu enak mah, dan eta data teh real sanes mimpi. Mangga dicek ka Pengadilan Agama Majalengka ka panitera muda sabaraha jumlah randa ayeuna insyaallah leres ya. Nah ini di taman baru aya sabaraha pek hitung we lah ku Pak RW Pak RT. Lamun 2018 sigana nambah deui margi eta mah data 2017. Sementara simkuring oge asli Majalengka ngaros prihatin, tiap tahun randa di Majalengka ningkat tuh prihatin. Berarti rumah tangga anu dibangun teh teu beres roes aya masalah. Kumaha carana ayeuna urang nu bade rumah tanggi khususna ka Neng Fitri sareng Kacep Rian jangan berpikir jadi duda sareng randa. Nah ku kituna eta data uang pelajari. Kunaon eta bisa tinggi perceraian di Majalengka? Kunaon eta randa bisa hampir sadesa penuh? 4.535. Sabaraha? 4.535. Abdi naros upami aya pakubu penduduk desa Sunia aya sabaraha ribu? Kedah apal mun aya Pak RW atau Pak RT mah blok Taman Baru sabaraha jumlah pendudukna sadesa Sunia sabaraha? Ayeuna sadesa rata-rata 3 sampai 5-6 ribu wae. Upami tos 6 ribu dimekarkeun. Janten ayeuna lamun aya randa 4.535 sadesa leuwih upami dikumpulkeun gan nyebar sakabupaten Majalengka.
Catatan karena pokok nasihat kangge calon mempelai baru salah kurang Majalengka orang tebangga lamun seueur randa berarti seueur perceraian, lamun seueur perceraian berarti rumah tanggana seueur masalah. Ayeuna urang taros naon masalahna bisa bercerai. Pertami tingkat anu 65% karena ekonomi. Ini penelitian. Penelitian tuh diobservasi. Ari observasi itu di titenan sanes asal hoax atau napi hoak saurna teh di medsos mah. Nu kadua karena suami teu tanggang waler faktorna teh. Sesana 30% aya anu salingkuh, aya nikah di bawah umur, aya karena KDRT. KDRT naon? Kekerasan dalam rumah tangga saha kadua gaplok teh geuning lalaki ka pamajikan teh. Nah, aya salingkuh, aya nikah di bawah umur, aya KDRT, aya karena kesehatan, macam-macam. Tapi seseueurna masalah ekonomi. Aya oge data di Kabupaten Majalengka setelah seueur pabrik di daerah Kasokandel, Jatiwangi kan seueur pabrik tekstil. Umumna pamaget atau istri anu damel. Ternyata itu mempengaruhi pada tingkat perceraian. Semakin banyak istri yang bekerja, suami senang-senang nganggur. Upami daerah Bantaro jeung Malausma kana somai ke kota. Upami daerah Suniamah bertani. Upami daerah Majalengka sanes macam-macam. Tapi sangeus seueur pabrik di daerah Kasukandel Jatiwangi, ini menurut data Dinas Perindustrian Perdagangan, ternyata berbanding lurus sareng perceraian karena si istri damel ngagaduhan gaji, pamegat cenderung nyantai karena pamajikan geus neangan duit. Akhirnya si pamajikan teh mengkel, akhirnya gugat cerai. Ilmiah kok kituna ka para calon panganten lalaki teh kudu ngagaduhan harga diri, ulah nyalindung kagelung eta prak-prakan dina praktek nama ujung-ujungna kumaha ayeuna sateuatan rumah tangga urang rencanakeun, terutama Kaneng Fitri sareng Kacep Rian khususna umumna ka urang sadaya boh kangge sepuh nu bakal nikahkeun murang kalina atanapi nu ataceun narikah. Margi Neng Fitri sareng Kang Rian nu namina rumah tanggi teu aya fakultasna, teu aya kuliahna. Leres sim kuring nampi ceramah teh naon wae teh mana siap, tapi nolak dua ceramah. Hiji ceramah tentang pernikahan, sateuatan abdi nikah. Karena abdi selesai sarjana teu acan nikah. Ketika mahasiswa banyak yang nyusul ceramah, tapi teu ditampi upami perkawis pernikahan. Karena upami abdi ceramah pernikahan, abdi data nikah, para mustami sadaya bakal nyarios dina lebet manehna. Teori. Betul nggak? Kan belum praktek. Tahun 2000 namanya nikah, berarti ti 2000 kapengker abdi nolak ceramah pernikahan. Nu kadua ceramah walimatus safar upami bade aya nu angkat haji. Seueur upami mahasiswa IAIN ataupun lulusan pesantren sadayana insya Allah ceramah tentang bab haji, bab nikah tiasa. Tapi abdi nolak upami di piwarang ceramah walimatus safar sateuacan mengalami ibadah haji. Khawatir disebat teori karena belum pernah mengalami. Nah ku kituna kangge bekel Neng Fitri ya sareng Cep Rian mah insya Allah
abdi ngagaduhan bekal 18 tahun rumah tangga, istri hiji, anak 5. Cekap istri hiji, anak 5. Nah, upami aya pakuwu mah bakal kaget. Margi pemerintah mah hosyongna 2. Dina baliho, dina papan-papan pengumuman waktu Kang Aher gubernur, 2 anak cukup lebih baik. Nah, abdi rada salah maosna, 2 anak cukup lebih baik. Nah, 2 anak cukup lebih langkung sae. Nah, jadi abdi tidak ikut program pemerintah. 2 anak cukup lebih baik, berarti kalau lebih baik, makanya abdi lebih tidak ngikuti pemerintah. Sok ditarurutan tenan naon. Karena anak Rasulullah bangga upami di akhirat ke berlomba-lomba umat Islam pang seueurna. Lamun umat Islam seueur, ya salah satunya kusabab anakna reundeuy. Awas dia sanes berarti berbenturan dengan program pemerintah. Nah, 2 anak cukup, tekengeng ngangge lebih baik. Nah, eta tekengeng salah maosna. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi 18 tahun abdi rumah tanggi, anak 5 istri hiji, cekap kangge sakedar masihan pengalaman. Sepuhna Neng Fitri sami sareng abdi usiana. Jadi fakultasna rumah tangga tuh pengalaman tina kejadian, tina lingkungan, jadi ibroh liulil albab. Orang-orang yang berpikir itu harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dari orang tua kita, dari tetangga, di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk data randa 4.535. Eta kudu jadi pelajaran. Ngaji membaca kenyataan heula. Sateuacan kayak orang maos Al-Quran sareng hadis kumaha. Abdi 2 dinten alhamdulillah namanya uih ti tanah suci. Hobi abdi salami 42 dinten di Mekah Madinah karena jantan petugas pembimbing nganter nini ibadah usiana 80 sampai 80. Aya nu digendong, aya nu didorong ku abdi. Abdi belajar ikhlas nu penting berpikirna ieu lamun ibu nyalira begitu bangga seorang anak kalau ibunya beribadah terus didorong pakai roda untuk tawaf, insya Allah bakal ikhlas karena merasa ibu sendiri. Nah, selain itu tugasnya itu mengantar orang hilang, tidak tahu tempat pemondokan, pasti naik taksi. Nah, karena ayah bekal sakedik bahasa Arab, naik taksi. Nah, ini ayah hubungan sareng pernikahan, naik taksi. Kalau naik taksi di Mekah di Arab, kalau bisa bahasa Arab, pertama bisa nawar lebih murah. Kedua, di perjalanan happy saja karena akrab. Dari mana? Dari Pakistan. Dari mana? Dari Yaman, Bangladesh, Birma. Itu rata-rata supir di Arab. Kalau supir bis banyak Cianjur, tapi kalau supir-supir taksi jarang. Ujung-ujungnya apa? Istrinya berapa? Nanya ke supir nih di Arab. Jadi ketika kenalan dengan orang Arab, saya anak 5 istri 1, geleng kepala dia. Kenapa 1 istrinya? Katanya 1. Kedua, katanya nikah dengan orang Arab pada berat karena mahal. Berapa rial? Ternyata 50.000 rial. Tinggal dikali aja 50.000 rial kali 4.000 rupiah. Jadi minimal punya 200 juta kan mas kawinnya. Makanya hesek nikahkan menangkan orang Arab teh. Beda jeung orang Arab nikahin orang Indo. Mesana balikna ke Indonesia jeung marancung irungna. Makanya pepeja ulah arulin ka Cibangu daun seureuh garun ulan kawin kare seminggu reuneuh geus 7. Nah, ulah nurutan. Tapi kusabab abdi rada mancung irung, ternyata teu percayaeun abdi orang Indonesia. Dianggapna mun teu Pakistan Bangladesh wae.
Sementara nu panggede tanagana berebut Hajar Aswad itu orang Pakistan, Bangladesh. Orang Indonesia mah paling nurut upami janten jamaah haji. Nah ku kituna eta pangalaman-pangalaman teh ujung-ujung nama kangge nasihat Kang Eneng Fitri sareng Kang Rian. Angka perceraian yang mengerikan di Majalengka tiap tahun meningkat, dan ini ilmiah bisa ditanya, bisa dibuktikan. Itu yang tercatat di panitera muda, di hakim yang tercatat perceraian yang maaf nikahnya di bawah tangan istilahnya seueur. Jadi randa bisa seueur, randa bisa langkung ti 4.535. Eta mah nu resmi gugat cerai ka pangadilan agama, anu di kolong meja anu teu make surat nikah kan seueur. Sabara jalmi tanu randa tidak jelas suratnya. Abdi sanes mamagahan tidak baik, rugi kalau surat menyuratnya tidak ada hari ini. Di zaman now kalau pernikahan tanpa surat rugi, perceraian tanpa surat rugi. Perempuan harus punya harga diri, dan karena itu bagaimana agama melihat pernikahan itu sebagai sarana yang mulia untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hayu orang sami-sami tingali ayat dina Al-Quran surat Ar-Rum 2 hiji anu kusim kuring tadi di aos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi, yen sabagian tina tanda-tanda kakuasaan Gusti, eta Gusti Allah, an khalaqalakum min anfusikum, anjeunna Gusti Allah eta tos ngajantenkeun kangge anjeun kabeh tina jenis anjeun keneh. Urang bersyukur yen urang tiasa berkembang biak, tiasa berpasang-pasangan, eta teh diciptakan ku Gusti tina jenis urang keneh, sanes jenis anu macem-macem ya, orang bilang aya dari kera. Nah, eta jelas buatannya para orang sekuler di barat bahwa manusia itu dari kera. Menurut teori Darwin salah total. Tinggal-tinggali surat Al-Mu'minun ayat 11 sampai 13, bagaimana manusia tuh min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Kan orang sadaya teh tuang sadene tina hasil tanah seperti di Taman Baru. Laras hasil tanah diproduksi melalui jadi roti, nu jantenan ujung-ujungna tina tanah dituang tah upamakeun ku istri. Teras kalayan sarana pernikahan anu disiapkan ku Gusti, maka manusia berhubungan. Ketika manusia berhubungan terjadi pembuahan dalam teori embriologi, anu namina sperma dan opum menyatu sehingga periode nutfah, alaqah, mudghah. Nah eta dina Quran teorinya, ternyata di Quran lebih dulu teori embriologi tentang penciptaan manusia dibandingkan dengan teori Darwin. Kukituna batal teori Darwin bahwa manusia teh tina kirdun alias tina kera. Nah, jadi jangan sampai ada ke anak-anak kita gara-gara baca tentang teori Darwin lalu berpikir bahwa manusia asalna tina kera. Naudzubillahi min dzalik. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, dan dari tanda-tanda, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah itu dia Allah telah menciptakan manusia dari jenismu sendiri. Apa? Azwaja, berpasang-pasangan. Untuk apa? Litas kunu ilaiha. Ini namanya tujuan pernikahan dalam Al-Quran, supaya aranjeun tentrem, adem, ayem jeung anjeuna jeung pasangan urang. Jadi lamun ayeuna abdi naros, wahai para wargi sadaya, para penganten bari, kumaha karaosna rumah tangga itu enak atau nepi henteu? Isin bade ngawaler enak, da loba hutang. Erek ngawaler enak, da keur awet rajet, keur pacek cok. Jadi lamun ayeuna dina Quran litas kunu ilaiha, ta'allafu ilaiha, untuk menjadikan manusia tentrem bersamanya dengan pasangan kita, tapi nyatanya belum tentram,
ini ada visi pernikahan yang belum bisa kita capai, ada misi pernikahan yang belum bisa kita capai. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Kemudian dialah Allah menjadikan kasih dan sayang kepada kamu, warahmah dan rahmat. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sanyana dina proses Allah menciptakan anjeun sadaya tina jenis anjeun kalayan Allah masang-masangkeun jalma jadi jodoh-jodohan supaya tentrem hirup berpasang-pasangan rumah tangga tuh eta terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah begitu dahsyat bagi orang-orang yang berpikir. Jadi Neng Rian Cep Rian sareng Neng Fitri pertami kedah syukur ka Gusti Nu Maha Suci yen pameget serang istri dijadikan geget bogoh anteng tiasa tertarik lawan jenis hartosna normal ieu teh mangrupikeun kekuasaan Gusti Allah. Justru ngeri kalau ada anu namina naon jenis lawan jenis anu sami jenis nikahna naon lesbian, naon deui homo, naon deui LGBT, sedangkan sempat terkenal di Indonesia. Ngeri ada sekelompok umat Islam yang ingin menghalalkan LGBT. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quranul Karim, karena Allah telah menciptakan manusia berlawan-lawanan dan semuanya oleh Allah jadikan berpasang-pasangan untuk litaskunu ilaiha ta'allafu, menjadikan dia menyatu bersamanya, tentram bersamanya, dan Allah memberikan modal. Wa ja'ala dia Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun mawaddata warahmah, cinta, kasih dan sayang. Dalam tafsir digambarkan anu namina mawadah teh cinta tapi masih bersifat biologis. Kusabab Neng Fitri teh geulis, pipina koneng, rambutna ngarumbai, maka Ceprian bogoh. Tah eta teh bogoh biologis, namanya mawadah dina tafsir. Bogoh naon saurna? Bogoh fisik. Bogoh fisik. Abdi naros aya tuh nu geulis saumur-umur sampai 60 tahun. Aya teh anu damisna tetep kenteng sampai 70 tahun. 40 tahun ge ngesrewot di lembur mah. Kurang keli, kurang modal. Leres ku kituna pepeujeuh Gusti tos ngamasihan anugerah cinta, urang nyaeta seneng kalawan jenis ka istri upami pameget ka istri pertami jorojoy bogoh awal nama memang umumna tina fisik heula mawadah, tapi Gusti masihan modal nu kadua nyaeta warohmah. Rohmah mah kasih sayang anu abadi, sanes semata-mata karena fisik, karena biologis, karena jasmani, tapi leres-leres karena mata batin. Nah kukituna urang kedah ngaregepkeun khususnya ka calon penganten, insya Allah Ceprian Kaneng Fitri sanes semata-mata mawadah, tapi insya Allah dapat anugerah warohmah. Margi rugi lamun urang aina bogoh ka calon istri urang karena fisik, mual aya nu salilana kenteng bae leres, mual aya nu salilana seger wae, mual aya nu salamina gagah wae, pasti nu ngaranna dunya bakal fana, bakal rusak. Kukituna mudah-mudahan kedua calon mempelai Ceprian sareng Neng Fitri niat bade rumah tangga leres-leres karena Allah. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Eta dasar rumah tangga anu utami arum dua hiji. Jadi anu utami tujuan pernikahan tu litaskunu ilaiha.
supados urang tentrem rumah tangga tuh sanes pusing. Bade naros abdi kasadayana hoyong rumah tangga tentrem, hoyong rumah tangga adem, hoyong rumah tangga beres roes, bahagia sejahtera lahir batin hoyong sesuai sareng pisi Al-Qur'an nyaeta litaskunu ilaiha. Jadi lamun ayana ditaros kumaha santos rumah tangga enak atau nabi henteu pusing. Wah, kedah isin ku ayat Al-Qur'an. Rumah tangga teh kan tujuanna litaskunu ilaiha supaya tentrem. Nah, geuning jadi pusing. Nah, kusabab jadi pusing, ujung-ujungna bercerai sampai ngagunung di Majalengka, perceraian tiap tahun meningkat sampai randa oge aya 4.535. Kukituna calon-calon panganten ulah berpikir jadi randa. Leres. Punten aya istilah di daerah Indramayu RCTI cenah, randa cilik ting Indramayu. Maaf, ulah kasinggung upami aya nu ngaduan keluarga di Indramayu. Abdi langsung ti ibu bupatina karena abdi akrab sareng ibu Ana Sopana. Di Indramayu itu nikah cerai paling tinggi mungkin di Indonesia. TKW-nya paling banyak. Dan salah satu kebanggaannya kalau anak itu cerai, lagi musim panen nikah, lagi musim paceklik cerai. Aduh, ya Allah, upami begitu agama tuh kayak permainan. Ulah sampai keur panen sayur pada nikah, keur rada paceklik keur ngagemuk kan can panen cerai. Ek nurutan RCTI, ulah RCTI urang malah teu aya di dieu mah, mudah-mudahan amin. Nah, eta lingkungan urang teh mangrupikeun pelajaran hayu urang tingali khususnya kaceprian sakanang Fitri. Rumah tangga teh disebatkan dina Al-Qur'an mitsaqon golido, ikatan yang kokoh yang kuat yang sakral, menyatukan dua keluarga besar, menguatkan hubungan silaturahim dua keluarga besar, menghalalkan yang haram, yang tadinya haram satu sama lain dengan nikah jadi halal, yang tadinya tidak bersaudara dengan menikah menjadi besan, dengan besan menjadi bersaudara, silaturahmi jadi kokoh. Itu sakralnya yang menyaksikan bukan sekedar tetangga tetapi Allah juga dan malaikat, sehingga ikatan pernikahan dalam Islam itu bukan seperti di barat yang disebut dengan sosial kontrak. Di barat nikah itu sosial kontrak, lamun geus sama-sama puas nyantos neangan dewe siga ucing gitu. Naudzubillah. Oleh karena itu pernikahan dalam Islam benar-benar saklar, disebutkan dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kokoh yang kuat karena Allah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk mencapai tujuan sakinah mawaddah warahmah. Nu kadua dina sanggoning urang bakal ngalakonan rumah tangga, hayu orang sami-sami hartoskeun. Naon nu namina nikah teh? Nikah teh tina bahasa Arab. Upami diambil pil dasarna, pil Madinah 3 huruf. Ada nun, ada kaf, ada ha. Nakaha. Anu pertami nun, hayu orang sami-sami hartosan ku urang niat wae ceprian. Nun dari kata nikah urang hartosan niat. Jadi sahawain bakal calon mempelai, hayu sami-sami lurus ke niat. Niatna itba'u sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Niatna semata-mata ibadah karena Allah, bukan karena yang lain. Memang Kanjeng Nabi katos ngadawuh tunkahul mar'atul li arba'in, li jamaliha walimaliha walinasabiha walidiniha fadfar bidati dini taribat yadak. Pek anjen gera nikah seorang perempuan itu, hiji karena gelisna, dua karena kekayaanana, tilu karena keturunanana, opat karena agamana.
Tapi emut saur Rasulullah upami anjeun hoyong awet, hoyong abadi, hoyong berkah, maka nikahi perempuan atau nabi istri eta karena dasar agama, insya Allah tidak akan pernah rugi. Janten sok sanaos kriteria agama nomor 4 eta menjadi prioritas upami urang niat nyari calon, niat nikahi seorang istri atau sebaliknya seorang perempuan seneng ka pamegat, maka perhatoskeun 4 kriteria eta saur Kanjeng Nabi. Hiji, wajar lamun jalmi ningali geulis karena manusia dipasihan berkah mawadah teh cinta karena sesuatu yang sifatna luaran. 2, karena harta wajar dah hirup teh ingin bahagia mung sangsara leres. Nu katilu karena ningali keturunan anu sae urang hoyong keturunan sae. Nu kaopat karena agama. Tapi nu tilu perkara teh bakal sementara. Geulis eueuh anu 50 tahun terus geulis. Harta upami teu ditata hancur. Urang biasa ningali politisi-politisi ya. Politisi itu kayanya cepat juga sangsarana cepat. Upami teu tiasa ngelola. Upami koruptor hartosna ratusan juta hartosna, tapi di penjara enak teh nya. Seueur artos tapi orang hirup di jeruji besi 4 kali 4. Enak teu? Mendingan tuang jeung asin sareng peuteuy, peda jeung peuteuy tapi bebas atanapi jeung semur sarang rendang tapi di dalam penjara. Milih mana Bapak? Mending peda jeung peuteuy nya. Maksudnya nu ceramah teh hobi eta kusabib menuju saum saurna dibekalan wae ku Kang Asep lah. Cukup peuteuy we jeung peda. Murah. Tapi peda teh mahal. Mahalnya karena jauh kana laut di Talaga mah upami di Cirebon caket. Tapi di Cirebon ge mahal peda mah. Anehnya padahal eta teh vitaminan. Alusan sayur di Taman Baru. Tapi lamun aya peuteuy teh peda tuh kayaknya aduh teu enak eta. Ieu dongeng zaman baheula keur di lembur. Bapak sareng Ibu anu kusim geuning paromat khususna ka calon mempelai baru, janten niat teh eta penting. Pepeujeuh sok sanaos geulis kedah. Kakayaan jadi pertimbangan. Kemudian katurunan dan pertimbangan eta sadayana sementawis. Contoh Bupati 5 tahun paling kapilih 2 kali 10 tahun. Setelah santos jadi bupati pensiun. Pensiun itu aya 2. Dipensiunkeun ke Gusti Allah maot, dipensiunkeun ku pamarentah 5 tahun. Upami aya masalah sebelum 5 tahun dipensiunkan oleh KPK, oleh negara. Jadi nu abadi naon? Nu abadi akhlak sareng agama. Janten mudah-mudahan Kang Rian ningali Neng Fitri atana bisa balikna semata-mata karena agama sareng akhlakna. Amin. Ia berarti sanes dasar harta keturunan teu penting. Sadayana penting syukur-syukur upami lengkap. Nah, eta pentingnya niat. Makana saur bahasa Sunda mah mihape sisir jeung minyak ulah kaansloman leungeun mihape pikir jeung niat kahade kaasongan deungeun. Nah ulah sampai ya. Aya kejadian pameget nikah ka pameget deui aya eta mah cek teh di Parabunan meureun panona aya geus kejadian. Di zaman kiwari mah bruh-breh di zaman medsos mah kejadian-kejadian anu aneh teh araya zaman kiwari mah. Jantan mi HP sisir sarang minyak. Ulah kaansloman leungeun mi HP pikir sarang niat
ulah sampai kade keasongan dengan maksudna istri anu kurang bade nikah leres-leres harus netral, ulah aya pakuat pakait jeung nu sanes termasuk kondisi pribadi lahir batinna laras, makana sok ditaros ku KUA ya, harus jujur. Margi lamun aya naon ini menyangkut status pernikahan sareng keturunan, maka ayeuna dianjurkan ada kuliah pranikah, aya kuliah ya pranikah supados teu kajantenan anu teu dipiharep teh ya, pokona leres-leres niat lurus karena Allah, semata-mata ibadah karena Rasulullah, ngalaksanakeun sunat sareng nu sanes-sanesna, maka niat kang rian buleud insyaallah estuning kaluar tina kasadaran pribadi bade nikahi Neng Piti itu karena Allah ngalaksanakeun sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah nu kahiji. Nu kadua sadayana tilu tos katilu selesai lah. Sampai tabu opat lah. Cukup setengah jam deui nya. Anu kadua nikah itu kan ada kaifiat gitu. Kan misi nikah tadi dina ayat Al-Qur'ana litaskunu ilaiha, supados rumah tangga berpasangan mantan supaya tentrem sanes pusing hoyong sadayana tentrem, termasuk panganten bari upami tiasa strategi rumah tanggana insyaallah upami aya masalah oge moal sampai pusing, upami ningali karena dalil-dalil dawuhan Rasulullah sareng para sahabat sokomo upami tina firman Gusti Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Al-Karim. Khairun nisa imra'atun. Nah, sasae-saena istri teh anu kumaha? Saur dawuh Rasulullah. Ieu kangge Neng Fitri insyaallah nguping. Jadi kepiahna kangge mencapai tujuan pernikahan litas kunu ilaiha teh nu utami calon pamegat, calon suami sareng calon istri kedah sami-sami uninga naon hak sareng kewajiban masing-masing. Anu jantan istri kedah uninga kewajiban selaku istri. Insyaallah upami istri ngalaksanakeun kewajiban sebagai istri, pamegat caroge oge ngalaksanakeun kewajiban anu jantan caroge, insyaallah bakal tercapai eta litas kunu ilaiha. Upami Neng Fitri dipandang ku Kang Rian, ku Ceprian pikayung yuneun, pikaresepeun, sanes pikalucuan pereup sanes. Jadi upami dipandang istri urang ku pamegat ku caroge kudu pikayung yuneun, masihan akhlak wajah anu sumeh, anu pikasang sremen, anu gumbira, sanes rai maghrib kata orang Cirebon, sareupna wajahna sareupna pasti sumpek. Pamegat tos di kebon, tos bertani, lungse ngetok-ngetok tadi buka pintu kusabab terangnya tacan panen, tacan ngembawa artos jamedud we tacan di pasihan bulanan. Ayatnya di dieu nu kitu insyaallah teu pantos bentennya, insyaallah teu kantos seueur tapi aya. Nah ulah sampai ada uang abang disayang, tak ada uang abang di nah. Jadi tetap istri itu yang pertama masihan servis. Neng Fitri upami tos janten istri kumaha wae kondisi suami yang ke Kang Rian tetap servis pelayanan excellent yang unggul, wajah selalu berseri, ramah, menggembirakan. Intinya itu akan menjadikan penawar, walaupun bukan susu dan kopi sareng bala-bala, tapi cai herang ngungkul kusabab can kabeuli meuli gula beureum. Insyaallah di desa ieu mah bakal aya sebab tanggal kawung
pasti kusabab istri tiasa ramah, tiasa berseri, subhanallah, walaupun capek gembira hati selalu. Itulah yang pertama seorang istri, inna darha ilaiha sarrajka. Siap? Siap bapak-bapak, ibu-ibu khususnya? Iya mupamaya ini sedang aki-aki aki-akina ya, di pasien servis anu sayanya supados kararenceng deui. Senyum yang menggembirakan ya. Inna darta upami anjeun mandang sarrajka, maka nujantan istri kedah pikarasepeun pigagumiraan. Ini hartosna perkawis akhlak seorang istri kedah dijagi. Eta kahiji. Kadua, Neng Fitri sedang umum panganten baru, panganten bari. Wa inna amartaha atau atka, upami diparentah taat. Tos kuncina nu kadua saur Kanjeng Nabi eta, pasti beres roes rumah tangga. Akhlak dijaga, selalu ramah, gembira, memberikan perangai anu sae. Kadua, upami disuruh, diperintah taat nu jantan istri. Selagi perintah anu jantan saroge dalam koridor agama. Perintah sholat, perintah zikir, perintah puasa, perintah bekerja apapun yang tidak menyimpang dari agama, seorang perempuan, seorang istri rumah tangga harus taat. Lawan saya dasarna, upami dasarna mah ieu hoyong hayam kampung ya. Capek yang ingin jamu teu aya tuh nyokot teh itu tetangga cenah cokot disuruh maling. Nah eta mah wajib dilawan tah lamun aya caroge nu nyuruh maling. Nah upami di piwarang nyandak cai di piwarang biasa eta mah kedah ya, komo di piwarang ibadah ka Gusti. Jantan wa in amartaha atau atka, Sep Rian upami merintah maka Neng Fitri kudu tumut. Nukatilu terakhir cuman tilu Kang Neng Fitri mah. Wa in gibta angka upami ceprian nuju teu aya nuju dinas kaluar tirompok hapidot ka, maka Neng Fitri kedah tiasa ngajagi ka anjeun, maksudna ngajaga suami. Pi parjiha nyaeta tina kehormatan istri, wa malika dan harta suami. Nah, aitek Arab nama sederhana tapi upami dilenyepan mah ieu teh jero. Pamagetekan umumna nyaba, aya nu nyaba sabulan, anu nyaba 3 bulan ka Sumatera upami di daerah Bantarujeg. Poe daerah di dieu mah meureun jarang nu nyaba. Nyabana meureun 4 jam di dieu mah. Nya. Naudzubillah lamun salila nyaba istrina ngaringkep lalaki sejen. Ah bahaya. Di dieu yang dimaksud ku Kanjeng Nabi upami pamaget nuju dinas, boh dinas ka kebon hebat euy ka dinas. Ka kebon oge disebutna dinasnya. Ka kebon dinas lamun di dia sabaraha jam angkat tabu 7 wi asar. Upami pegawai negeri ayeuna tabu 4. Upami tukang somai teh di Cirebon atau napi di Bandung 3 sasi anu uwih anu sasasi sekali PJKA pulang Jumat kembali Ahad. Aya anu 3 bulan sekali ke Jakarta anu macam-macam. Pokoknya selagi suami dinas keluar atau keluar rumah, seorang perempuan jaga satu kehormatan diri. Maka ketika istri Kanjeng Rasul ada keponakan saja ditanya dulu di emper Sayyidina Hasan Husain, ada apa? Jangan sampai walaupun keponakan laki-laki menjadi fitnah. Saking hati-hatina upami Rasulullah. Tapi urang mah insya Allah meureun kacida aya keponakan hoyong ameng sampai diringkep ulah mangga kitu aya pun caroge tanapi suami. Saking ngajagi, tapi orang upami tos biasa yang penting mah tiasa ngajagi. Nah kukituna Kaneng Fitri kata pika istri sadaya dimanapun nu utami jaga kehormatan ulah sampai jadi fitnah. Kedua
jaga harta. Iya sederhana jaga harta. Bahkan di hadis tentang kepemimpinan, pembantu itu raja di rumah. Punten upami di kota kan suami istri bekerja. Sapertos abdi, suami kerja, istri kerja, nu aya di rumah tuh pembantu. Leres. Pembantu jadi raja. Kursi anu sae seueur-seueurna dicalikan ku pembantu, nonton TV gede, sehari jeput pembantu. Ayo majikan mah kerja datang malam kayak di sinetron gitu loh. Nah, emut eta laras-laras urang tuh keamanahan. Jadi termasuk istri upami pamaget nuju dinas, semua yang ada di rumah menjadi amanah istri. Maka al-bar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, bahwa seorang perempuan itu pemimpin di rumah tangga. Ketika suami nggak ada, maka pemimpin itu istri. Memimpin untuk anak-anak, memimpin untuk harta. Ulah sampai aya dusta di antara kita. Ada dusta di antara kita. Contoh, suami istri sudah misah rumah, datang ponakan, datang ibu sendiri. Teras orang masihan naon wae ya? Masihan artos, masihan naon wae, saya nama pamegete uninga. Ulah sampai susulumputan, terbuka wae. Komitmen ti awal kedah terbuka. Ulah sampai aya pribahasa ali kadulur maneh nama bager, kadulur salakina koret. Ulah proporsional wae mun ceuk bahasa aya nama. Yang adil aja. Upami aya menta ikhlas kacaroge. Akang sing ikhlasnya bilih aya keponakan kadang ameng ka dieu tacan bayar SPP kuneng tuh dipasihan da karunya. Upami rumah tangga urang tos jeneng, tos mulai nganggaduhan rezeki anu cekap, datang ibu ti kampung dongkap pameget nuju nyaba. Upami ayeuna mah zaman handphone, ya telepon dulu, pah akang ieun aya ibu ti lembur karunya bade dibasihan ongkos wiosnya, mangga pasti suami anu saya mah pasti. Walaupun kadang sok anu pelit cenah eta sih teu seueur. Naku kituna yang utami terbuka, jaga harta suami, tong susulumputan ieu kadang nu jadi fitnah. Susumputan di suami mereka keponakan, mereka ibunya lira, terbuka saja. Karena kalau bagi suami yang baik tidak memandang ibu kandung atau nanapi ayah kandung, bapak ibu mertua hakikatnya sama. Wahai para mantu, Kang Rian, Pak Asep eta teh sami jeung ramanya lira. Jadi tong di benten-benten, mentang-mentang ieu mah dangaranna ge mitoha sanes bapaknya lira, teu kedah kitu. Upami urang aya cekap rezeki, cekap sesuatuna. Kartos sadayana tos tamat Kang Eneng Fitri. Ngaos mah kedah lami-lami ya. 3 diamutkeun Neng Fitri, hiji niat buleud, leres-leres kalayan nun diperhatikeun niat. Anu kadua kefiah carana teh kumaha harus atanapi kedah uninga kewajiban sebagai istri. Nu kahiji urang kumaha menggembirakan suami ku akhlak we heula, akhlak nu utami sumeh. Nu kadua taat upami diperintah. Anu katilu nyaeta urang kedah ngajaga diri ulah sampai aya fitnah, termasuk ngajaga harta suami. Seueur tapi abdi mau ngambil hiji hadis eta ge cekap upami diamalkeun Kang Eneng Fitri, insyaallah rumah tangga bakal saling percaya, bakal beres roes. Tapi teu cekap pange istri kedah oge diuninga ku ceprian. Kumaha Kang ceprian? Haku zaujati ala zaujiha khamsatun. Kewajiban seorang suami kepada istri ada 5, Kang ceprian. Yang pertama, antat imaha idza ta'amta. Kalau ceprian tuang, nya Neng Fitri kedah tuang. Leres. Ulah aya bahasa pamegete sok poya-poya sorangan. Aya nu pegawai, aya nu jadi bos sayur apa mayoran jeung teman-temanna, istri kalaparan di imah. Wah eta mah kacida salaki nu kitu mah ulah sampai diemutkeun ku Rasulullah.
kewajiban seorang suami adalah pangan. Pangan, ada istilah sandang, pangan, papan. Nah ini antat imaha ida to'amta. Antat imaha ida to'amta. Upami pamaget tuang, yaitu kedah tuang. Maksudna ia mengisyaratkan yen seorang suami kedah tangan waler perkawis pangan. Berarti tidak bisa tangan kosong. Seorang pamaget kadung ngageduhan bekal. Bagaimana intinya istri orang tuang, lamun orang tuang, upami pamagetna lapar, ya wayahna lapar bareng. Tapi upami ayah dahulukan istri. Eta. Insya Allah paham ya Bapak, Ibu, para wargi sadaya. Eta mah teu kedah dipapagahan deui, tapi ngemutkeun upami hadis Rasulullah mah ka urang sadaya, yen perkawis pangan tu rentan, buktinya perceraian 65% disebabkan oleh perceraian karena ekonomi. Ekonomi itu ujungnya isi perut. Upami teh dipasian tuang saminggu sedih teh. Nah aku kituna, naudzubillah, perceraian di Majalengka tinggi 4.535 janda teh ternyata gara-gara kurang diparaban eta si pamajikana. Emang nah hayam boiler. Nah aku kituna, ya Allah ya Karim, pepejeh perkawis pangan ini penting. Pangan itu terkait ekonomi. Kalau terkait ekonomi berarti terkait ma'isyah. Ma'isyah itu berarti terkait penghidupan. Terkait penghidupan berarti terkait kemandirian. Bagaimana para pemuda, calon-calon ayah, calon-calon suami ekonominya kuat. Untuk utama ekonominya kuat harus punya semangat kerja. Untuk supaya punya semangat kerja harus juga tenaganya kuat dan sehat. Nah gitu. Maka lamun aya barudak kampung males, hewa teu orang tua. Pepejeh ulah sampai pangangguran, ujung-ujungnya masuk jadi maksiat. Motivasi. Memang nyari kerja itu susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kemandirian itu menjadi utama, maka mendidik murang kali urang. Ini misi pendidikan ti abdi kasadaya. Pepejeh di Taman Baru kaleresan abdi dosen, upami aya murang kali henteu SMP ayeuna rugel. Pendidikan dasar minimal SMP, upami teu gaduh artos ayeuna mun teu salama gratis semua. Tinggal laporkeun we nu teu tiasa sakola. Lamun aya pemerintah anu tidak bisa mengayomi untuk sekedar tamat SMP SMA kacida, laporkeun tong dipilih. Jadi yang utama pendidikan. Karena syarat kemandirian itu pendidikan. Pendidikan ada dua, formal informal. Pendidikan formal SD, SMP sampai perguruan tinggi, informal pendidikan masyarakat, kursus pesantren sajaga garupina. Jadi tong ningali sebelah mata ka jalma anu masantren. Jalma anu masantren luar biasa kemandirianana. Mondok selesai buka kobong mandiri teu ngarepotkeun batur. Laras? Jadi dua-duana nu penting mah urang neangan ilmu, ulah sampai ke pesantren hanteu, sekolah hanteu. Kalau ada anak usia sekolah dipekerjakan, dilaporkan bisa dipenjara. Karena itu bekerja sesuai dengan umur. Itu agama luar biasa. Maka undang-undang pernikahan yang boleh nikah menurut hukum administrasi Indonesia, perempuan 16 tahun, laki-laki 18 tahun. Tapi kalau nikah agama memang tidak melihat itu. Artinya pemerintah melihat kemampuan fisik biologis, jangan sampai laki-laki usia SMP belum bisa mandiri. Secara umum laki-laki itu usia SMP. Apa kemandirian usia SMP secara ekonomi? Betul? Kalaupun dia bisa pasti diberi orang tuanya. Karenanya ini wahai ABG anak-anak baru gede, tong sok berlebihan bobogohan SMP teh. Eueuh nanaonan, eueuh nu beunghar anak SMP mah, leres. Eueuh nu beunghar anak SMA mah, nu SMP SMA beunghar pasti nu bapana. Lamun nu bapana beunghar moal salilana, leres. Ku kituna yang utama seorang perempuan harus punya harga diri. Seorang laki-laki harus harga diri. Harga diri akan punya kalau dia mandiri. Mandiri akan punya kalau pendidikannya baik. Pendidikan tidak harus sarjana tapi bisa mesantren. Ku kitunya kepada semua warga Taman Baru, kalau nggak bisa sekolah mesantren.
Bangga kalau orang tuanya jadi bos sayur, tapi anaknya juga bos sayur tapi berpendidikan. ABG karena salah satu perceraian juga disebabkan oleh nikah di bawah umur. Halo? Halo ABG? Di Pengkeran Abdi sareng di Payunan, halo? Murang kali anu nikah tacan masuk balik secara balik agama atau napi balik negara. Ya umumnya mah pasti saeutik balik ka inung kolot. Secara psikis, jalma teh lamun engke kawin mun aya masalah jeung pamajikana, kira-kira bisa musyawarah jeung akur deui moal. Eta balik psikis. Balik psikis. Nah, mun balik fisik mah bisa katingar, turna wedel, tinggi badanna, keker. Eta balik fisik. Jadi pepeje ulah sampai badanna awe bongsor. Ari pikiran masih budak, eta bahaya. Jadi yang menyebabkan orang aina sering bermasalah dalam masalah kepribadian ketika nikah yang berakibat perceraian, aya yang semata-mata ditinggalna balik fisik. Padahal dina agama bukan hanya balik fisik, tapi balik psikis, balik ruhani, balik mental. Upami wa in adat imaha to amta. Upami ceprian tuang-tuang. Nuka dua, wa antak suahai dak tasaita. Upami ceprian nganggo anggean, istrina kedah neng Fitri. Nah, berarti apa ini? Papan. Papan itu kan untuk menutup aurat. Lamun pamajikan ngabuli gidir we oratna kumaha dosa teu salaki dosa geus ditinggal ku batur tapi di wala tadribil wajha. Nah 5 nya kewajiban suami aya 5. Nu katilu ceprian pepeujeuh tekenging neungeul wajah istri. Wah, ibu-ibu neng-neng upami di pahala ku caroge seneng teu? Upami ku tangan, upami ku damis mah di pahalana seneng. Saur Betaria Sonata baheula nya, lihatlah tanda. Terus merah di pipi, bekas gampar tanganmu. Nah, eta mah KDRT, kekerasan. Wala tuqobi, Neng Fitri bepeujeuh ku ceprian tekedah dicela dihina, jangan dicela ya, dijejelek. Kacida gorengna lamun aya salaki ngabanding-bandingkeun pamajikan di depan di payuneun babaturanana. Hei, misalkan, oh dasar, ini nih istri saya mah begini nih, istri ente mah bagus begini-begini. Waduh, sakit nggak bu? Sakit nggak bu? Jangan sampai suami berlebihan sampai menyamakan istri dengan yang lain, membanding-bandingkan. Pasti istri yang normal itu akan rahet manahna upami dibanding-bandingkan serang anu illa fil mabit wala tahjur illa fil mabit. Jangan sampai suami itu keluyuran, jajan lagi kemana-mana, ningali kembang anu mekar anu di luar, kusabab dirompok aya masalah. Paham? Paham maksudnya? Tah eta tuh termasuk salah satu penyebab perceraian. Lamun istrina jam medud wae, bajuna tara salin, tara mandi, dusun kasalaki. Lamun pamaget uring-uringan tara dibereng sabulan. Lamun pameget keluyuran kemana-mana wajar, tapi salah wajarna. Kudu nama gencatan senjata wae lah, pisah kamar. Engke ge dingin, komo di dieu mah tiris di Sunia di Taman Baru mah. Kusabab tiris insyaallah ngorondang deui ke kaluhureun ranjang. Calon mempelai pria wanita ceprian sareng Neng Fitri, mugi-mugi sekali deui enjing dipasihan lancar akad nikahna. Janten pasangan anu ideal rumah tangga natiasa sakinah mawaddah warahmah. Allah hadihi niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hayu sami-sami istighfar 3 kali teras hapunten upami nuju berdoa tekedah tarik-tarik amina cekap ka kuping kurang supados mudah-mudahan langkung teh 40 jalmi kaleresan abdi oge nembe 2 dinten uwih ti tanah suci pamugi-mugi doa urang diijabah ku Gusti khusus kanggo kedua calon mempelai dan oge khususna oge kangge urang sadaya warga blok Taman Baru Desa Sunia. Hayu urang sami-sami bilih aya di majlis ieu anu kirang sapagodos sareng kenging ridho Gusti urang sami-sami nuhunkeun pangapunten ka Gusti Nu Maha Suci. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il kharatifil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Allahumma alif baina Ceprian wa Neng Fitri kama alabta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alabta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alabta Sayyidina Musa wa Safura wa alif bainahuma kama alabta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alabta Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alabta Sayyidina Ali karamallahu wa Fatimah Az-Zahra warzuqhuma rizqan halalan thayyiban wa dzurriyyah thayyibah. Ya Allah ya Rabbana, pada kesempatan sore ini kami semua warga blok Taman Baru Desa Sunia seraya bermohon ridho, hidayah dan taufik-Mu dengan doa dan tulus dan ikhlas kami mendoakan kepada Ceprian yang akan melaksanakan akad nikah dengan Neng Fitri. Semoga pernikahannya pernikahan yang Engkau ridhoi ya Rabb, pernikahan yang Engkau muliakan, pernikahan yang Engkau banggakan karena terdiri dari insan-insan mulia, insan-insan bertakwa dan dari keturunan Kang Asep Nanang dan istri yang baik, sehingga insya Allah keduanya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, pertemukan keduanya dalam rumah tangganya nanti sebagaimana Engkau telah harmoniskan di antara Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau telah persatukan dan harmoniskan sebagaimana Yusuf dengan Zulaikha, sebagaimana Engkau telah persatukan dan harmoniskan seperti Musa dan Sarah, sebagaimana Engkau telah harmoniskan dan Engkau nikahkan dan Engkau muliakan sebagaimana Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, sebagaimana Engkau muliakan dan Engkau persatukan dan harmoniskan seperti Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra. Ya Allah ya Rabb, berikanlah keduanya nanti keturunan yang soleh dan soleha. Betapa takut kami semua kepada anak-anak zaman now, anak-anak zaman sekarang ya Allah. Mereka betapa senang ketika berbuat maksiat. Kami takut apabila putra-putri kami dari muda justru sudah senang berbuat maksiat. Kami menginginkan putra-putri kami, khususnya nanti putra-putri Neng Rian dan Ceprian dan Neng Fitri menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, yang berbakti kepadamu, berbakti kepada Rasulmu, berbakti kepada agama, bangsa dan negara, jauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Berkahilah rezeki mereka semua ya Rabb, panjangan usianya dalam keadaan yang sehat lahir batin dan diberikan suatu saat husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, kami semua bertetangga dengan masyarakat Taman Baru. Terima kasih ya Rabb, sungguh kebahagiaan kami dapat bersilaturahim dalam walimatul urus ini ya Allah.
telah kami pertemukan dua keluarga besar Ceprian dan Neng Fitri di kampung Taman Baru ini ya Allah. Karena itu ya Allah, berikan keberkahan kepada kampung kami ini, berikan kesuburan tanah tanaman kami ya Allah, jauhkan dari hama dan berbagai penyakit, jauhkanlah dari berbagai fitnah dunia dan di akhirat, fitnah dunia dan akhirat di antara kami ya Allah. Jadilah kami termasuk penduduk dan warga yang beriman dan bertakwa, yang ahli masjid. Hati-hati kami satu sama lain, menguatkan ukhuwah di antara kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berkahilah rumah tangga kami semua, jauhkan dari percekcokan ya Rabb, baik pengantin baru maupun yang bari. Berikan ya Allah rahmat dan kasih sayang kami hingga di masa usia kami telah senja, sehingga kami berakhir dengan hidup husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa rahmatan maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma qadi'na bima razaqtana wa barik lana fima ataitana wa akhlub alaina kulla ghaibatan lana minka bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hapunten anu kasuhun khususnya ka sahibul hajat, umumnya ka para sepuh bini sepuh bili aya kalpatan kakirangan teu sapogoreus di manah para wargi ibu sadaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngapunten kana dosa-dosa urang sadaya. Wal afu minkum wa wal muwafiq ila qabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.